Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wadia Balad Galuh dimanapun Anda berada, terkhusus muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami bisa mengudara kembali di 89,5 Galuh Surya Kencana Tasikmalaya. Dan untuk mengawali siaran kami pada kesempatan pagi hari ini edisi Sabtu 14 November 2020, kami hadirkan Mutiara Pagi yang insya Allah akan disediakan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustadz Agus Muslim Sarjana Pendidikan Islam dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Bungursari Kota Tasikmalaya. Kepada beliau dipersilakan, dan kepada seluruh Wadia Balad Galuh, muslimin muslimat dimanapun berada, selamat pagi dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabira. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hifdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdi wa qada'il hawaiz amma ba'du. Puji urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati, muja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha ghafur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam, nyatana habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna nu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Wadia Balad Galuh di mana we ayana anu mulai tos aktivitas dina saat ayeuna, anu nuju manco dina Radio Galuh di antawisna Bapak Agak Tigobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Ibu Os, Umi ti Gunung Maremi, Mamah Nabila, Pak Deni, Pak Apip, Pak Nanang di Cihejo Cibunyi Geulis, Ibu Yuyun, Umi Salamah, Pak Lurah, Pak Nur Yamin, Mamah Muna, Mamah Hasni, Kang Radit, sadayana we anu nuju manco dina saat ayeuna. Mudah-mudahan kuwasilahna urang patepang sok sanaos meleh udara hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oge nyuwunkeun doa ti sadayana anu parantos pupus lebih khusus
Kiai Haji Abdul Qohar ti Leuwi Malang Bungursari. Mudah-mudahan anjeunna mulih ka rahmatullah, ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketua FKDT, Ketua FKPAI, para pengurus FKPAI anu menuju manco dina saat ayeuna anu kusim kuring hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Sayyidina Ali, man sahajama akala anu barang tuan ieu jalma, al halala kana barang anu halal, sofa maka bersih dinuhu agamana ieu jalma, waroko jeung leuleuy naon qalbuhu hatena ieu jalma, walam yakun jeung teu bukti lidawatihi kana doana ieu jalma hijabun panghalang. Ya Ali, he Sayyidina Ali, man sajama akala anu barang tuang ieu jalma, asubhata kana barang nu subhat, istabaha mangka saliru, alaihi ka ieu jalma naon dinuhu agamana, wa adlama jeung poek naon qalbuhu hatena ieu jalma, waman jeung ari sajama akala nu barang tuang ieu jalma, al harama kana barang nu haram, mata maka bakal maot naon qalbuhu hatena jalma, wa khofa jeung bakal ringan naon dinuhu agamana ieu jalma, wa dhahifa jeung bakal lemah naon yakinuhu kayakinanana, wahajaba jeung bakal kahalangan saha Allah Gusti Allah da'watuhu kana doana ieu jalma, wa qolat sareng saalit naon ibadatuhu ibadahna ieu jalma. Masih kene nyarioskeun wasiatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sakali deui gelar Sayyidina Ali tes biasana sanes radhiyallahu anhu. Seseueurna ku Rasul disebatna teh karamallahu wajhah, wajahna anu dimuliakeun. Sabab Sayyidina Ali lebetkan agama Islam teh teu pernah kafir heula benten sinareng sahabat-sahabat anu sanesna. Rasul wasiat ka Sayyidina ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man sari jama akalal halam sopadinu waroko qalbu walam yakun di dakwati jabun. Sahajama anu barang tuang tina perkara anu halal, maka bakal bersih agamana. Hiji tah bersih agamana, leuleuy manahna, diijabah doana. Di antawisna ya tilu, hiji bakal bersih agamana, hartosna tatkala ngaraksanakeun parentahan Allah. Kan ari agama teh kudu aya tilu rukun agama teh. Hiji kaimananna kuat berarti. Jadi lamun teh jalma anu barang tuang tina perkara anu halal, maka ngalaksanakeun rukun agamana teh bersih. Kaimananna kuat. Antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadar, kuat tina jero hatena. Iman ka Gusti Allah kayakinna kuat. Iman antum minabillah wa malaikati, iman ka malaikatna Allah, percaya. Urang kira-kira percaya ka malaikat. Nu gigireun urang kan aya malaikat. Oh sok urang lamun rek maksiat emut ka malaikat nu gigireun.
sok sieun dituliskeun ama goreng cing kira-kira osok mutar. Ingat ka malaikat Ijroil we sieun nyabut nyawa atau malaikat Munkar jeung Nakir dina waktu nanyana di alam kubur. Maka bersih agamana mampu kayakinan anu kuat ngalaksanakeun kaislamanana. Islam teh diibaratkeun parahu nu keur ngangkleung di tengah-tengah lautan nu disebutna dunia. Mesina 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, dugi ka naik haji. Syahadat sebagai pintuna, sholat sebagai mesin utamana, zakat lamun mampu eta ogean, puasa satahun sakali, naik haji pikeun jamaah anu kawasa. Nu pokokna kan ukur sholat nu teu nganggo biaya, nu teu berat tapi sulit ngalaksanakeunana. Sebab eta pokokna. Katiluna ihsan. Sofadinu maka bersih agama lelei hatena. Jadi lamun teh mah urang gawe amuk-amukan stres teu lelei hatena teu bijaksana menghadapi permasalahan dina keluarga pasea terus-terusan. Urang introspeksi nah anu dituang ku urang teh nu halal atawa tina nu haram. Rasul kapan lelei manahna? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Akhlak Rasul kalawan rahmat Allah anjeun berlaku lemah lembut. Lemah lembut sanes lebay bijaksana. Lamun hate anjeun keras, sikap anjeun kasar, lan faddu min hauli, maka maranehana bakal ngajarauan ka anjeun. Cobi bayangkeun di bulan garuh caroge nu sospol, sosoromot jeung popolotot, kira-kira senang moal. Sahao kadua gaplok, kok mau lamun sahao kadua nangkod mah. Kok nyarekan tapi ditangkodan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, bakal kululeuy bijaksanana fa'fu anhum sok hampura jaman nu nganyerikeun kana hate anjeun. Wastaghfir lahum jeung pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Jadi kira-kira ibu lamun salaki pernah nganyerikeun kana jero hate urang, siap ngahampura jeung pangmentakeun hampura? Teu kanyahoan, HP caroge ku ibu kacepeng ngagoler, aya SMS, aya tanapi WA mah lebet. Nah dina WA nate AA sayang, aduh kasus kolot oge disebut AA, padahal teh AA teh singkatan tina aki-aki. AA sayang ngagebeg dina jero manahna masing-masing. Sanggup ibu, ya Allah hapunten dosa caroge abdi. Jadi kira-kira sanggup moal gitu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, sok anjeun pangmentakeun hampura wasyawirhum fil amri, musyawarah dina sagala urusan. Jadi zaman nu leuleui dina jero hatena teu ngarasa bener sorangan. Bener cek dirina belum tentu orang lain bisa menerima kebenaranana. Maka pasyawirhum fil amri, musyawarah dina sagala urusan. Tapi kan dituna fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, di mana-mana anjeun ngajam hiji urusan sok tawakal ka Allah, sabab hasil lain urusan manusia tapi hasil urusan Gusti Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, saenyana Allah mikaresep ka jama-jama anu ngagaduhan jiwa tawakal. Da kahayang jalma moal mampu ngadobrak takdir Allah nu seperti benteng. Dina hikam upami telepat dicarioskeun sawabikul himam la tahrikul aswarul aqdar, kayangna kahayang manusia moal mampu ngadobrak takdir Allah nu seperti benteng. Hadirin wadia balad galuh rahimakumullah nu aya dina grup WA. Alhamdulillah hatur nuhun. Sadayana parantos mancok. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun hamba Allah anu mulia di sisi Allah. Leuleui manahna nu sok barang tuang kana barang anu halal. Walam yakun didawat ijab. Jeung teu bukti doana teu aya nu ngahalangan. Jadi urang taros selaya Allah kunaon abdi ngadungan teras-terasan tapi hasil teu sesuai, urang taros beuteing nu dituang ku urang teh aya kacampuran tina perkara anu halal. Hiji mungkin kulu wasrabu wala tusrifu. Sok anjeun barang tuang anjeun ngaleueut wala tusrifu lah berlebihan.
geus barang tuang baso, geus barang tuang sangu, baso, cilok, cireng, cimol dipapai sadayana berlebihan. Nah, syarat barang tuang tekan dua, hiji halalan thayyiban, hiji halal teu nyampe kana perkara anu haram atanapi subhat, kaduana thayyiban. Ari thayyiban mah hade baik. Sok sanajan tina nu halal tapi lamun teh mah teu thayyib jadi teu kenging. Daging domba teh halal, ngan lamun teh mantap ngajadikeun penyakit naik ke darah tinggi, maka tuang daging domba jadi teu meunang. Sabab henteu thayyiban. Jengkol teh nikmat, ngan lamun jengkol teh lamun dituang ku jaman nu gaduh panyawat, upamana bakal ngajadikeun panyawat, maka teh jengkol jadi teu meunang. Syaratna nu dituang ku urang teh hiji halalan, kaduana thayyiban. Iji waroko qalbuhu. Mudah-mudahan orang dipasihan manah anu bijaksana. Kedua, ya aliman akal subhat. Yang Sayyidina Ali saja manunuang barang anu subhat. Ari subhat teh mah baina halal wal haram bahwa subhat antara halal sinarang haram disebutna teh subhat. Halal henteu, haram henteu disebutna teh barang subhat. Seperti naon? Contoh, di walungan aya gurame atau disusukan aya gurame. Aya gurame teh lauk balong, nganduka balong usaha. Jalmina anu apik pangluhur-luhurna tinggalkeun barang nu subhat, ulah dialah eta mah lain lauk susukan, aya lauk susukan makan bunteur. Nu saya ditinggalkeun cing kira-kira urang lamun menak gurame disusukan di alam moal. Sigana ibu-ibu balik pengajian ngaliwat kana susukan aya gurame gegerbegan dina susukan da sasata makrok dipake nyair bakat ku bunga. Nu sae mah ditinggalkeun halal henteu haram henteu. Bahkan makan bapak-bapak nu nyanduk kana nguseup mah diguseupan. Ngan cilaka ibu lamun teh mah boga salaki geus nyanu kana nguseup mah. Cicing dina susukan ngajajengkruk, da kahirupna mah maju-maju nu tukang nguseup mah. Nah ini mah maju-maju dalam maju mah ti gujubar cicing we nu nguseup mah. Jalmi anu barang tuang tina perkara anu subhat. Istabali dinu maka saliru agamana. Hartosna saliru agamana sakapeung semangat sakapeung henteu. Saliru dina masalah agamana. Kaduana wa lama qalbuhu jeung baka poek hatena. Cirina poek hate teh loba kabingung jeung loba kasusah. Loba lahna daripada lilahna. Poek hatena kapan ari hate jalma teh bahasa Arabna teh kolbun. Ai kolbun teh secara harfiah mah bolak-balik. Sakapeung bunga, sakapeung susah, sakapeung senang, sakapeung bagja. Eta teh kolbun. Golongan hate kan aya tilu, hiji aya kolbun salim nu tenang eta mah. Kaduana aya kolbun marid. Sigana anu sok nuang barang perkara anu subhat maka asupkeun kana kolbun marid. Ari kolbun marid teh anu gering hatena. Lamun hatena keur gering cirina loba katepurun, loba ngedul, seseuheun teh numpuk seseuheun teh ngan cicing we cek salaki lain geura seseuh lah keur tepurun ngedul tah. Sehingga Rasul pernah masihan ngadua, masihan dua Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Eta penyakit hate unggul. Allahumma ya Allah, inni sanyana abdi a'udzubika nyuhunkeun perlindungan abdi ka Gusti minal hammi wal hazani. Tina kabingung jeung kasusah. Osok urang bingung tara. Cik di alam dunia seueur bingung, seueur susah, seueur bunga. Lamun teh mah seueur kabingung jeung kasusah, loba mana antara ceurik jeung seuri. Osok urang tina saminggu sabaraha kali ceurik. Tapi seuri
Satu sisi ngakuna loba kabingung jeung kasusah tapi loba kene seuri daripada ceurigna. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika nyuhunkeun perlindungan abdi ka Gusti minal hammi wal hajani tina kabingung jeung kasusah. Penyakit hate teu aya obat bingung. Sugan rek maser obat bingung di apotek moal aya. Minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Jeung nyuhunkeun perlindungan abdi minal ajzi tina apes. Ai apes mah sagala teu bisa. Macul teu bisa, gegeroh teu bisa, nyangu ogenan teu bisa, nyieun deungeun sangu ogenan teu bisa. Kusalakina cing hayang teuing tumis peda, numis peda dikocek nepi ka eueuh dagingan, tinggal cucukna wungkul. Ajzi tah wal kasali jeung ngedul, ari ngedul mah bisa sih bisa ngantobat teu purun. Sing ngapain kira ide teu salah, keur saleuleus sagala teu purun. Wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika jeung nyuhunkeun perlindungan abdi minal jubni wal bukhli tina borangan, tina loba kasieun, rek usaha sieun rugi. Urang wengi sok sieun naon? Loba sieun jurig teu yakin ka Gusti Allah, beurang sieun ku Bang Emok ditagih. Minal jubni kasieun wal bukhli jeung koret. Koret ogeran penyakit hati sebab tatkala urang ngoretkeun harta benda nu dimiliki ku urang berarti bakal dikurangan ku Allah, minimal dikuranganna kanikmatan tina harta benda nu dimiliki ku diri urang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini jeung nyuhunkeun perlindungan abdi tina kalindihna hutang. Wa qahri rijali jeung maksana jama-jama tuh bab hutang ogenan nepi ka Rasul aya doa nu eta min ghalabatid daini tina kalindihna ku hutang. Mudah-mudahan urang sing lunas hutangna nu gardu samektar. Amin. Ngan lamun geus lunas ulah nginjem deui. Barang memiting nginjem 500.000 ngadoa cerik-cerik ya Allah abdi teh gaduhan sametan. Isi ditatagih wae ku batur komo lamun keur teu aya beres hutang 500.000 nah ngamprah deui jadi 1 juta. Jadi 2 juta atau bagi kolot lain bagi hutang, bagi kolot bagi gede hutang. Entah mudah-mudahan rek nginjem deui mah ulah sina lunas hutangna. Amin bukit teu beuki loba hutangna. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijali. Kaduana eta qalbun marid, katilna qalbun mayit engke di mana kal haram. Saliru agamana poek hatena. Da bingung lamun urang gaduhan kabingung jeung kasusahna jero hate. Mantap lamun teh mah kabingung nu cicing dina jero hate kalebetkeun kana qalbun marid sok ubaran ngaranna nu keur gering mah kudu ubaran hiji bidzikrillah ku dzikir ka Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asupkeun kana jero hate dzikirna geuning abdi keur loba kabingung jeung kasusah geus dzikir tapi teu leungit kabingungna tambahan dosisna dzikirna ditambahan bahkan tambahan obatna biqiraatil Quran ku maca Al-Qur'an bitadabburil makna kalawan mikir-mikir kana maknana. Gus maca Quran, gus dikir can cager kene berarti penyakit teh beuki kronis tambahan deui dosisna tambahan deui obatna. Kunaon obatna? Wa qiyamul laili salat penting salat tahajud pasrahkeun setiap masalah ka Gusti Allah. Sabab aya masalah nu bisa diselesaikeun ku diri sorangan, aya masalah nu kudu digantungkeun kadat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi teh ngagaduhan masalah menurut Gusti pasihan pertulungan abdi. Teu aya nu teu mungkin di alam dunia menurut Allah. Cek Allah jadi, cek Allah teu jadi. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Innama amru idza arada syai'an ayaqula kun fayakun.
Di mana-mana Allah ngersakeun hiji perkara kun bukti payakun maka bakal jadi bukti. Can cager kene wa mujalasatu sholihin ngariung jeung jama-jama anu saroleh. Di mana jama-jama anu saroleh? Jadi majelis taklim. Aya minggonan, aya bulanan, setiap Sabtu urang kempel sok sanajan melalui udara. Jamu barang hate. Dah, pengajian minggonan cek abdi mah lain ngaji ilmu tapi ngaji rasa sangkan rumasa, sanggeusna rumasa tu marima. Narima ilmu nu can aya kana akal diasupkeun kana jero hate atawa nyamungkeun ilmu nu geus aya dina akal diasamungkeun kana jero hate. Dari dibapatahan ku batur saimah masuk ayaturan tara narima. Salaki usaha saminggu menang 50.000 cek caroge teh mana budak geuning usaha teh kieu-kieu teh rugi. Coba lamun teu sing sabar we cek carogena teh eta pamajikanana geus monyong panon bolotot sagede jengkol sabar kena rek wargu sabar gitu teu nyambung antara ilmu sabar nu cicing dina jero hate mantak disablukeun di majelis taklim ku tempat-tempat pengawasan ramekeun minggonan ajak generasi sakan lebet kana minggonan lamun teh mah teu 40 penting teu pernah nincak kana pengawasan maka yakin panyakitna minal hamil wal hazan tina kabingung jeung susah. Hadirin wadia balad galuh rahimakumullah kersana Kang Apip anu nuju manco pimpinan pesantren sebagian anu teras-terasan wasiat motivasi atur nuhun pimpinan pondok pesantren Baru Ulum Kiai Cecep Munawar Kiai Cecep Ridwanullah ketua EPP ketua IPI sareng sabangsaan anu nuju manco dina saat ayeuna ketua majelis taklim katiluna ya ali waman akal haromata qalbu wa khaufan minhu wa dhahifa yakin wa hazaba bilawatihi saha jama anu nuang barang haram eta marek haram dati atanapi haram hukmi haram dati datiah natos kubu haram model bangke hayam tiren digoreng dituang haram sabab hayam nuges bangke teras kurang diolah munding pae hanya arek dicokot ping nama rek diangeun haram disebut teh haramna haram datiana tos kubu haram kapupur mah ibu-ibu sok ada piritan tina lauk emas nu badag dianya jeroanana cing kira-kira eta sok bersih tara ieu teh kunaon piritan teh rada pahit meusan nah tina papait jeroan lauk emas atawa tina teh A1 tina eusi peujita anu teu dipiceun haramna haram dati. Nah aya kitu bangke anu halal aya ngan ukur dua hiji lauk cai nyai lauk mah dicai nu di lautan nu di balong jair umpamana pae salagi can buruk mah terus digoreng dituang nah jadi halal kedua nawa jarodi simeut daripada nuangan perkara nu haram simeut pararae sekira-kira teu ngajadikeun madarat mah teu nanaon lamun digoreng sok ayeuna can aya di urang ternak simeut padahal bangke na wungkul ari simeut mah tos puguh halal wal jarodi simeut kaduana aya haramna haram hukmi hukumna haram nu tadi mah haram dati bentukna datna halal haram kumaha lamun urang meser hayam nu meunang mencit di pasar nah halal atawa haram kudu sing aya kayakinan sinar husnudon lamun teh mah urang yakin yen mencitna sesuai jeung syariat Islam maka husnudon yen eta teh halal tapi lamun teh mah urang ragu na jero hate maka teu meunang dipeser da mayaribu ka ila mayaribu tinggalkan perkara nu ngamang-mangkeun ka anjeun nuju kana perkara nu teu ngamang-mangkeun ka diri anjeun maka tinggalkeun sabab ragu. Kaduana haram hukmi datna mah halal ngan prosesna haram
Cau teh halal, ngalamun cau menang maling tinu batur maka jadi haram. Cing kira-kira ibu, lamun teh mah keur nyeusuh, acuk suami. Nah teu kanyahoan ngodok pesak teh aya artos 100.000, cing eta artos eta halal atau haram? Rek bawatos moal atau alhamdulillah buburu nyeusuh teh geuning aya artosan dina pesak. Nah, cing kira-kira artos nu caroge keur nyeusuh ibu kapangi disebutkeun atau artos? Mungkin wae halal. Rambut tema carogena bageuran uli mari dahuku, tapi tetap usahakeun sangkan nepi ka derajatna halal pisan mah nyatana wawatos kanu jadi caroge aya duitan 100.000 dina calana wayahna kamela teh dipameulikeun pake bali baso da teu kuat hayang baso beresnya seueur teh cek saking kok teh teuing lah birage duit 100.000 umpamana maka jadi halal ngalamun teh masalah kena koret wayahna lamun teu wawatos yang dianggo tetap jadi haram. Nah hamunna kitu nyana tinu cari salaki teu bebeja dina ilmu fikih upami telepat kani asa nyanakna teh saukuran kanggo apakah wajib. Wamana dinten ayeuna caroge can masihan apakah wajib? Can masihan apakah wajib? Apakah wajib teh cukup jang barang tuang anu pokok beas, daya beas, meureun gasna jeung sabangsana. Maka menang nyanak sabab eta mah kawajiban tinu jadi caroge. Tapi kan ukur sebatas napakah wajib. Nah barang tuang tina perkara haram. Komo lamun urang ngabayangkeun isukan di akhirat. Rasul pernah nyarioskeun. Kululah minabata minal haram, panar auladi. Setiap daging nu didamel tina barang anu haram, neraka pangheula ngandurung. Jadi lamun teh mah badan urang aya dagingna didamel tina barang nu haram. Neraka pangheula ngandurung dina waktu nyukang sirotol mustaqim. Makani handapna neraka tungtungna surga, neraka 7 tingkatan, ula-ulabanana seunna kaluhur. Lamun dina badan urang didamel tina barang anu haram ngalentak kana badan urang tiguling. Mudah-mudahan orang masih salamet dina sirotol mustaqim. Memang aya golongan zaman nu bakal asup kana surga teh wal asuna zaman-zaman nu maksiat. Ari zaman nu maksiat salatna aya, ibadahna aya, agamana Islam, kayakinna kuat kan hanya ka dosa osok, ibadah ogenan osok. Makanya sirotol mustaqim teh teu langsung lebet kana surga. Dina sarah sumul iman petelepat. Tapi tiguling heula kana neraka, disiksa disusul heula kana neraka. Upami teh mah cahaya keimananana katingali, kakara bakal dilebetkeun kana surga. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna pangpayuna jalmi anu bakal dilebetkeun kana surgana Allah, tapi nolak Rasul, bakat ku cinta anu jadi umatna. Hiji riwayat jarioskeun Rasul cali dina tungtung siratal mustaqim. Anjeunna bari nyanak cocoy ngadua ka Allah, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati, ya Allah salametkeun umat abdi, ya Allah salametkeun umat abdi. Tatkala ningali umatna tiguling kana neraka, beres siksaana dina neraka, cahaya keimananna kaciri, salatna osok, ibadah nu sejen ogean osok dijahitkeun ku Rasul, dimandian dina maul hayat kakala lebet kana surgana Allah. Mudah-mudahan urang ulah duwi karas lebet kana neraka heula, lebet kana sirotol mustaqim, jembatan anu panjang hanapna neraka tungtungna surga teh tiasa lancar. Mantas sari urang ngadua, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah nyuhunkeun abdi maot dina kaayaan husnul khotimah, dina akhir hayat mampu maca la ilaha illallah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sajaman akhir hayat mampu maca la ilaha illallah, maka eta jalma bakal lebet kana surga na Gusti Allah. Sok latihan teh ayeuna maot tengah peuting tarik napas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan di riwayat dari Yoskin yen jam maot teh tergantung kebiasaanana. Nu sering dikir la ilaha illallah, subhanallah umpamana.
anu sok museup meureun leungeuna aja ngajer jejer nu sok nyarekan wae mungkin wae keur sakalkeun maot nyarekan batur mata usahakeun lisan urang zikir ka Allah Subhanahu wa taala lisan dzakirun lisan salawas zikir ka Gusti Allah. Nah jama anu dina badana aya barang nu haram maka dilentab ku narakana Allah. Naudzubillahi min dari mudah-mudahan badan urang diangu nu anu genut nu begang didamel tina barang anu halal sadaya. Konsekuensi di alam dunia jami anu barang tuang tina barang anu haram maka hiji mata kalbu bakal dipaehan hatena geus teu asup kana papatah bakal nyaliwurakeun kana agama wa khaufa dinuh hatena geus pae mah sulit sabab lu pangadahar barang haram pangajian geus tara asup berjamaah ogenan geus tara datang sakalian Jumatan ogenan ditinggalkeun naudzubillahi min dalik ibu-ibu gegeroan rek pangangosan mingonan maka kasada ibu-ibu nu biasa pangaosan diantos di madrasah cek nu pae hatena teh bayar urang mah tara biasa ieu coba bayangkeun mantap ke mah ulah gegeroana ulah nu sok biasa kasadayana anu bade pangaosan ulah nu biasa bisa anu pae hatena urang mah tara biasa ieu moal asup kana pangajian teh mata kolbu pae hatena maka lamun pae hatena dina jero hatena salawasna hubud dunia cinta karena urusan dunia poho karena kehidupan akhirat henteu juhud tidak urusan dunia hatena salawasna tatagenan karena urusan dunia ngukur kebagjaan teh tina kaduniaan henteu ngukur kebagjaan tina keyakinan ka Allah kapan syaratna jama nujuhud tina urusan dunia teh aya tilu hiji cirina teh aya harta teu aya harta perasaana tenang yakin sabab lumasian harta hakikatna dat Gusti Allah kan aya rezeki mah aya dua jalan hiji aya jalan muktasib hartosna muktasib teh nu dikasab hubungan sebab akibat sababna urang buburuh menang buruhan sababna urang jadi pegawai negeri ulah-ulah menang gaji disebut teh rezeki muktasib aya rezeki mutajarib aya rezeki mutajarib malah dang deukeut jeung Gusti Allah teu aya hubungan sebab akibat maka disebut teh rezeki nu teu disangka-sangka wa may yattaqilla yaz'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sajama nu takwa ka Allah bakal diberi jalan keluar jeung bakal diberi rezeki nu teu disangka-sangka mata tenang hatena ku abi dicontohkeun aya nu dagang es 2an hek dagang teh dinuker samana nu hiji payu nu hiji henteu payu cing kira-kira nu teu payu panas moal kunaon ulah panas aya turun budak rek meureuman meser ningali ka tukang es nu payu di ditu mah ngagimu mang teu cios meuli ka ditu padahal esna akur tanggunganna akur tapi kunaon payuna beda tenangkeun hate mungkin Allah bakal masihan rezeki tina jalan anu sejen ngadua bari beureum-beureum ya Allah alhamdulillah rencangan abdi mah dagang es teh payu tapi abdi ogenan butuh rezeki ti Gusti bari beureum-beureum husu ka Allah teu kanyahoan aya mobil mundur jeger teh nabrak tanggungan es bae kabehanana cek nu buka mobil teh Kang hapunten abdi rusuh teu katingali etang sabarahaeun teu antapar hadi dihargaan 1 jutaan dibayar 1 jutaan ngaladangan henteu capek henteu nu kitu luut leet kesan masih kene ngaladangan ieu mah esna geus beak da bae kabeh mulang panggeulana satu sisi musibah tapi di sisi lain mungkin Allah masih ada rezekina jalan samude kitu atuh kitu mah isuk dagang esna rek neangan mobil mundur ulah sabab dina waktu harita mah hakikatna dipundurkeun ku Gusti Allah minahkeun artos dina boga mobil ka tukang es anu ikhlas dina jero hatena aya katenangan rek aya harta teu aya harta hatena tenang kaduana antara hinaan jeung pujian cirina jama nuju teh hatena tenang rek nu ngahina mangga rek anu muji ogenan mangga sabab ngaranna dinamika hirup mah antara hinaan jeung pujian pasti aya
Ibu-ibu rek kauleman geus make sagala rupa pan riweuh nya ibu-ibu mah. Uleman jam 11 di jam 7 ogenan geus mani geus dangdan heti 2 jamna eta dangdan ogenan ngacana oge aya 7 kali mah. Ibu-ibu rek kauleman nepi ka riweuh cek papangit teh jeung tatang aduh ece mane kalinglap geulis kitu cek ece alhamdulillah aya nu muji ngaliwat teh ka hareupeun salaki eka mana sia teh siga cara bulan sagala dipake hinaan jeung pujian pasti aya. Itulah dinamika kehidupan. Katiguna zaman juhud tina urusan dunia teh semangat karena ibadah. Tah uyadiman akal haromata kolbu maka pae hate na geus teu bisa asup. Sulit asupna kana hidayah jeung taufik Allah. Lemah keyakinanana. Lamun lemah keyakinanana berarti loba putus asa. Loba lahna daripada lillahna. Lah hirup teh kieu-kieu teuing eta waduh payakinu lemah keyakinanana. Terus bakal ngahalangan Allah karena ijabah doa. Nah, sedangkan urang teh setiap ngadoa pasti hayang diijabah ku Gusti Allah. Terus saalit ibadahna nu wajib ogenan diengke-engke komo anu sunnah. Hadirin wa balad galuh rahimakumullah. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun hamba Allah anu salamina aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dina ieu pertemuan urang sadaya aya waktu 15 menit deui. Urang muhasabah kana diri, urang maca kana diri, diakhiri urang kungaoskeun sholawat sasarangan. Yen kahirupan urang di alam dunia teh moal patilillah. Lamun urang mudag-mudag kesenangan duniawi daripada kanikmati kesenangan duniawi kalah erek umur. Lamun teh mah hate urang salawasan tatakeunana kana urusan dunia terus-terusan lain berarti ulah usaha. Tapi usaha dijalankeun tapi hate mah tatakeunana ka Allah Subhanahu wa taala. Maka bakal rugi dina akhir kahirupan. Sadayana bakal ditinggalkeun harta jabatan kapangkatan, sadayana oge bakal ditinggalkeun menuju kana kebenaran hakiki, menuju kana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kumari sakitu dina ieu kasempetan urang peureumkeun panon dohir, bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura ka urang sadaya. Melalui barokahna istighfar putra-putri urang sadaya sing kalebetkeun putra-putri nu saleh tur salihah. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya wabil khusus aranjeunna nu parantos mulih ka rahmatullah. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Melalui istighfar mudah-mudahan nu sulit milarian rezeki ya Allah jembarkeun rezekina. Nu ngagaduhan hutang piutang ya Allah pasian jalan ka ngalumasanana. Nu ngagaduhan pamaksadan dihasilkeun pamaksadanana, nu ngaguanan hutang piutang sakali di mudah-mudahan sing aya jalan ka ngalumasanana. Melalui istighfar sinareng sholawat mungkin mudah-mudahan nyorong doa ku sadayana wabil khusus lembaga nu dipimpin ku simkuring baik sakolana baik pesantrenna mudah-mudahan sing aya dina kamajengan sing aya dina kalancaran sing aya dina kagampilan letak nanti pondok pesantren Al-Istiqomah SMP terpadu Al-Istiqomah leuwih budak Cibuni Geulis Bungur Sari ogeuna lembaga nu di masih dicepeng di wilayah Kabupaten Hikmatul Falah Cipicung Ciriri Cineang. Mudah-mudahan sing aya dina kamajengan sadayana sakali di urang tarik napas bahwa napas adalah pamastian Allah Subhanahu wa taala. Peureumkeun panon dohir, bukakeun panon batin, konsentrasikeun pikiran, konsentrasikeun hati, konsentrasikeun anggota badan, urang ngaoskeun istighfar sasarangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Urang ngaoskeun sholawat sasarangan disareng mana urang sadaya bahwa Rasul hadir di payunan urang sadaya. Mudah-mudahan wasiat Rasul ka Sayyidina Ali mampu muwafaqahna ka urang sadaya urang sing tiasa ngalaksanakeunana. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wassalatullah dawaman linabi syamsil biqai rahmat ka nabi salawasna nunyangan dunia akhiratna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa kadza ali wa sahbi masalillahi sa'i. Keluarga sahabatna sagi Allah ngalempangkeun jalma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'i. Anjeun teh seorang utusan nyanda parentah diturutan. Allahumma sholli
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim kun syafi'i ya habibi yauma hasri wajtimai anjanu bakal nyafaatan dina poe masar kumpulan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbana sholli ala man hala fil khairil biqa'i ya Allah rahmat jamaah sadunya jeung akhirah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nulasna tina Al-Qur'an sirran al-hadis nulbatna tina kakaluan sinkurin. Salam takdim ka sadaya para kiai para ulama anu teras-terasan ngabimbing urang sadaya, mudah-mudahan sanes waktos urang sadaya tiasa papenak bahkan papenak di hadapan Allah dina kean salamet sadayana. Salajengna parinten bilih tema nyuhunkeun bantosan ka sadayana bilihna di pesantren ngagaduhan channel dakwah YouTube Istiqomah TV. Nyuhunkeun subscriberna, nyuhunkeun like-na, share-na, tontonan kanggo sami-sami ngamajengkeun syiar agama Allah melalui media sosial. Kantun ditinggali tina channel YouTube Istiqomah TV atau tiasa angka di share pangaosan anu kalangkung dina saat ayeuna tiasa ditinggali dina channel YouTube. Hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.